tuh ah. Hah? Ayah cilok, ayah snack, usah nih. Saya malah cerita ke aing, arek nginjem 1M ke, 2M ke, 3M ke, 4M ke, 5M. Semoga aing. Duh, anak teh poe Senin, si Emok datang dan bisa aing. Coba aing teh can boga duit nah, kumaha mayana cege. Laki aing kos Bang Toyib teu balik-balik. Cing. Anak teh urang dahar jeung naon, beas eueuh, duitna teu boga. Heuna. Eta ge listrik can dibayar coba. Aduh, Gusti kumaha ieu? Kumaha atuh ah. Ayah cilok, ayah snack, usah. Beneran aing kelapar. Kela. Anak aing dah lahar rencannya. Ajor teuing, anu penting aing soboh. Pisan beneran siapa? Geus ah, kerjaan. Nah, sok kopi lo. Kabegja anak aing ieu teh. Alay teh. Widih. Yakin ngeunah pisan. Ma, minta duit yang jajan. Jajan we teh nyaho aing loba hutang. 1 juta we mah, ka emol jeung babaturan. Hah? 1 juta? Ai sia, aing beas kita kabeli. Boroning mere duit 1 juta. Tibang ka emol, bapak sia ge Bang Toyib. Bang Toyib naon sih, Mak? Bang Toyib teh teu balik-balik, naon teu? Odar jalan. Cet si emak, aing ngomong teh. Emang kan bener geus 5 tahun bapak maneh teu balik-balik. Yang geus eta mah paeh di jalan. Mama meni koret, ngomongnya mal mere mah dasar ini. Bigong budak teh. Naksa si eta, kan anak aing eta mah. Si anjing rentenir datang. Wah, mah bener, aing putar. Gedor-gedor imah aing, goblok teh. Keluar di denge. Kemana sih bibi teh? Lagi ibi-ibi mah ese ditagihna, tara maya tuman. Tatuh hayu, orang diukelan nu gani bibina. Tah, iya. Bibi teh datang-datang, we orang mangkat. Wah, ada sorangan. Anjing, susah ya. Masalah rentenir itu. Aduh,
euy. Woi, woi. Astagfirullah. Kamu ini ngagetin wae aku keur bobo. Jio pura-pura tanya, iya poe naon? Numpuk oge ya. Boro bayar. Itu boga duit. Salaki urang tuh balik-balik. Ma, pas yang meredes ya. Kenaon sedih kan arurang bang keliling. Runya belum. Tuh, tingali. Tuh salakina. Isukan we, Bi. Calon aya duit. Aya rezeki korupsi di bank. Yang satu ayo, balik. Ih, kerennya aing nih ku. Bang eta ini mangkat ke jaman. Oh, ini mere duit teh kos kieu. Ini duit apa naon? Oh, kawaran aya nanya. Tapi merena soek, aing marek balanja sih ge. Naon duit kos kieu teu guna. Aing pusing. Duit teh kieu wae. Woi. Ya, assalamualaikum atuh. Cerita-cerita tuh kain. Terus aing yang Ieu, tadi teh aing dikekep we hutang. Muka hiji bang keliling, muka dua rentenir. Coba aing teh pusing, Del. Ieu salaki aing teh balik-balik di kota coba ge. Aing mau dari jalan beneran. Terus anak aing hayang jajan wae. Listrik encan kabayar. Sangu eueuh, anak ge da can dahar. Yuh, cek aing ge sia mah tong nyokot tatang wae. Lieur mata lieur sia teh. Asia, mere injem henteu ngan ngacebrok wae kos nu heueuh. Sia mah lain carita ka aing arek minjem 1M ke, 2M ke, 3M ke, 4M ke, 5M. Semoga aing Tong ngomong, saya tanya teboga mah, aing teh keur parusing, nyaho teh aing teh parusing. Kan ya si aing tukang shopping. Ma aing teh loba bayareun kieu. Nyaho, sia mah emang nasokan shopping wae kan ka mall, Indomart. Sia mah tara ngajak-ngajak, itu CS. Mana CS teh? geus atuh ayeuna mah tong nginjem-nginjeman deui tukang bank sia teh. Lieur mikiranna eta mah kudu aya we duit mah. Amun sia hayang beli kalau aing tapi amun sia hayang nginjem nu gede, aing nyucuk. Emang mun aing nginjem 5M kudu bere moal. Coba 5M. Terus atuh, nyokot bangun kapok. Ya sia nyaho teh, tadi aing nya aya tukang bank keliling. Mainna teh karunyangan ka urang mah jeung terek mere beas cenah. Padahal mah mere beasnya. Ieu mah mere duit lain duit daun anjir. Mah tong mikiran deui utang. Tepung ge ayeuna geus budget kieu maneh can peperen ieu mah nanya. Duit ka urang mah kalem urang mah jelema kaya ieu kaya. Ih nya, geus urang teh hayang ngomong nanaon. Mane mah emang babaturan terdebes urang. Puyuk atuh puyuk. Ay, yang geus rek balik heula nya ikut peren. Dadah CS. Dadah. Mangga satu, rek mandi heula. Mama. Astagfirullahaladzim. Hey. Astagfirullahaladzim ya dengekeun nya. Di kamari. Aing ditagihan wae ku Bang Emok, Bang Keliling, ku rentenir. Astagfirullah, aing ana can dahar nya. Beas eta teu kabeuli. Listrik can dibayar. Anak minta jajan. Gimana atuh sih teh ka mana wae sih? Udah di jalan ah.
Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Saksikan video selanjutnya hanya di Bang Jis Channel. Oh iya, hampurannya lamun di video iya aya nu salah